Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kupunrotin izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Birehing urang sadar urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan tanggah tempat kalalepatat. Sakapeung mah janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubaligoh tokoh agama alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai mewah santri, Bukusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuh lembur, Bapak Camat, Kades, Kadus, RW, RT, BPD lebih tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah lindih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jadi hirup di alam dunia teh urang teh boga tujuan ka mana salamet akhirat. Naon hartina bahagia di dunia tapi sangsara di alam akhirat. Keur urang mah umat Islam kudu bagja dunia bagja akhirat. Keur nyokot kebahagiaan akhirat eueuh deui modalna dunia. Jadi lamun ibu hayang bahagia di akhirat gerajieun kebahagiaan ti ayeuna. Mun panon tong ngolototan batur, mun bibir tong ngomongkeun batur, mun hate sing bersih ta eta nu bakal salamet. Ieu mah ai salamet di akhirat hayang ai di dunya jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga kadon pasea kasalaki sesebret wae boro-boro di akhirat di dunya ge dicepret batur. Nyaho maka saya teh rumus keur nyokot kasalamatan akhirat. Jadi akhirat mah nomor 2 tah dunya. Ayeuna da urang keur di dunya sok salametkeun heula di dunya. Tong sirik ka batur, tong geuleuh ka batur, tong cuak ka batur. Pek diajar ilmu agama sing alus, pek pangaosan sing daek ngan kade sapanjang hate ngewa keneh ka batur goreng kana ka batur ngaji nu mana nu keur dipigawe sabenerna. Maka hakikat pengajian mah nu kudu robah lain tiung jeung baju. Tah resih hate sabab lamun pengajian nu robah tiung jeung baju salaki nu bakal nyarek. Senin kudu bodas panganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu. Naha haben belian baju tak urang teu sadar baju nu eta bakal diteuneun baju alus bakal ditunda. Punten palebah maot mah poe warna bodas matak saragamkeun hate ti ayeuna lain saragam baju jeung tiungna bungkul. Anu pake saragam mah juga sindiran yang balik bener-bener. Kernaon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Matak nu kudu disaragamkeun mah eusi hate. Kajian dek NU, kajian dek Persis, kajian dek Muhammadiyah, kajian dek Syariat Islam, kajian dek Jamaah Tabligh, tuh yatim geura tulungan, tah miskin geura bantuan, tuh cokot teu boga imah pangnyeunkeun. Tah eta Islam rahmatan lil alamin teh lain haben wae burger. Dek nepi ka ayeuna urang pasea antara Islam jeung Islam, lamun Islam jeung Islam pasea nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha, tapi nu ruksak urang Islam eta sorangan. Agama anu mana nu ngajarkeun kudu pasea jeung dulur. Maka ulah segala rupa atas nama agama sapanjang hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, ngewa ka batur, ampura karek mampu ngadangdanan awakna teu mampu ngadangdanan teu si hate tusanya. Maka hirup teh puguh tujuan. Kuring ge datang ka Sumedang pan puguh tujuanna deuk naon pangaosan. Coba lamun datang ka dieu deuk naon bari eueuh tujuan. Termasuk ayeuna ibu nu dagang pan tujuanna hayang untung. Ibu cobaan dagang bubur tungguan ku budak Parawang. Kuring yakin Kades jeung RT di dinya jajanan.
nah da lain hayang bubur-bubur teuing ngan hayang tepung jeung nu dagangna bubur eta keneh ngan hampura nu nungguanana nini bari bau balsam kuring yakin eta bubur moal payu nah nu nungguanana geus kolong dagang hayang untung tak eca carana nu tani hayang hasil kumaha carana tong ngandalkeun Allah melak jagong melak cing atuh halodoh hik cebor tara nyebor daya Allah jadi Allah teh tukang menerkeun cai anger manusia mah kudu ngalengkahkeun suku kudu ikhtiar anapun hasil tawakal da Allah nu boga jadi lamun ibu hayang tani hasil halodoh pek gerak cebor cai gede pek benerkeun bisi aya hama geuwat obat ulah ngandalkeun sagala Allah ta eta teh tani hayang hasil ayeuna ibu gering ikhtiarna ka dokter pan ku salaki mah dicetoel bujur teh rada horeal toel saeutik cicing horeal mani jeung tiris jeung naon kumaha ari ibu gering geus ka dokter pan bujur teh nyampeurkeun dokter gejos ku dokter ditojos tuluy geus ditojos ditanya sabaraha Pak Dokter moal aya hirup nu paling eunah jadi dokter nya nempuh bujur jadi bayar kunaon ibu nepi ka kitu eueuh ka era mukakeun erop disikapkeun ka dokter di tempo-tempo lain ku eueuh ka erana tapi cita-cita hayang cager tah jadi nu dagang hayang untung nu tani hayang hasil nu geuring hayang cager tah ayeuna ieu pangaosan sabenerna hayang naon hayang pangijing urang paingan atuh bubar ti dieu ditanya ku tetangga di mana pangaosan sanu ceramana nu nagrahana kumaha kitu rame geus da hayang pangi judul pangaosan masih puguh kana tujuan hayang naon sebenarnya lamun ceuk ibu hayang ilmu da kuring mah era lamun kudu ngelmuan ibu da ilmu teh diteuteuk di tempo saperti kieu geus baroga ilmu bisi bapak teu percaya urang tanya ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apaleun ai pamalotot ka salaki dosa geus nyahoeun mukakeun ai batur dosa pedit ka batur dosa geuleuh keumeuh cua ngewa dosa panasan dosa boga hate sirik ka batur dosa ibu geus apal naha teu eureun berarti aya ilmu aya nafsu teu satiap jelema boga ilmu bisa ngaleungitkeun nafsu loba jelema boga ilmu tapi hate teu robah ku ilmuna mana bukti teu saeutik jelema boga ilmu tapi sombong ku ilmuna weh yang kudu kitu baroga ilmu teh asa aing pangnyana ari ilmu mah al ilmu nur ilmu mah cahaya tah geus boga ilmu teh kudu mampu moncoran awak sorangan nu kudu robah ku ilmu hampura lain tiung jeung baju tah eusi hate da kasolehan mah lain dina gamis nu ngangsar lain dina tasbih nu dicekelan kasolehan mah aya dina hate nu sanjang ieu jilbab can wani kuring nyebutkeun soleh lantaran di jilbab kadang-kadang mah kudu arera kudu jilbab da ari jilbab nguguyupuk ai kasalaki popolotot ai jilbab galalode kana gosip para reuki ari jilbab para rata tapi teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur berarti nu karep robah teh jilbab da can robah eusi hatena aduh geus rada kasindiran euy geus mimiti Pak maka hakikat kasolehan di mana ampura dina hate lamun ibu hayang disebut soleh enteng entong ngaku tong disebut cukup dina diri dina hate diajar piceun panas ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur teu ngewa kanu salah teu cua kanu bodoh tah di dieu geus asup sifat kasolehan nu sanyana pengajian minum, sholat ke masjid lekat, Quran di barokah, hadis diajai, tapi hati rudet wae, panasan, geluhan, rujitan, cuaan, Quran boro-boro ngarubah batur, ngarubah hati sorangan gitu mampu. Maka ilmu teh geuning cahaya. Mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, punten tong lalajo ceramahna. Lalajoan mah hatena akhlak nu sanjana saingga jelema nu boga ilmu bakal muncul sifatna hibdul akli ngajaga akal pikiran bisi batur kasigeng ku omongan ngajaga akal pikiran bisi nyarita mata nganyerikeun hate batur bisi nyurucut cai panon batur ilmu geus aya dina akalna hibdul akli
Kadua hibdul qalbi ngajaga eusi hate, bisi beledug tatangga menang milik hate diajar kumaha carana narimakeun milik batur, bisi batur boga kamajuan hate narima kana kamajuan batur, ulah sok loba komentar moal teh nya ki hate geus rudak kahartos ieu teh. Hibdul qalbi ngajaga eusi hate. Nu katilu hibdul mali ngajaga harta. Era lamun harta loba tapi yatim hayang jajan teu dibere, era lamun gedong sigrong tapi loba tatangga teu boga imah teu dipanggieunkeun, era urang ka masjid lakat tapi naha urang bibir ngaledek wae batur singgar blek ka era hirup teh. Hibdul amal ngajaga perbuatan. Amin. Ya, udah tengah doa. Hibdul qalbi, hibdul akli, hibdul mali ngajaga harta. Maka hakikat hirup nu kudu ku urang disombongkeun naon sebenarnya sopan. Nana gerhana viral teh kudu sombong. Viral ge lain meunang kahayang ku Allah dipiralkeun hiji waktu dieureunkeun eureun. Teu kudu riweuh. Nyarane kana viral aya redupna, nyarane kana harta aya beakna, nyarane ka salaki aya maotna, nyarane kana jabatan ge aya eureunna. Matak pek pejabat saromong namual eureun. Ampura kabeh jelema ge bakal eureun jug deuk saromong maju namual pae. Ieu mah lain alus dina pidato ungkul bapak-bapak ibu-ibu 11 abdi daun abdi jadi insyaallah pret bebengok maneh. Insyaallah abdi rek mensejahterakan rakyat nu puguh mah bebengok sia sorangan sejahtera rakyat nu mana nu sejahtera. Masuk selfie ke ke Singapura berobat bari ulin coba rakyat boga BPJS kalau ditolak ke rumah sakit paribasa Allah ruangan yang mana atau ruangan juk dek lagi pada mau dicarek juk dek saromong juk nggak namual mau ibu dek goreng jam dulur pe nggak nahap dek tuluy-tuluyan di dunia goreng manusia aya reureuhna ku maot ngaranna maka dunya teh sabenerna poe ayeuna kudu geus meujeut rada dialungkeun ka ditu. Alungkeun ka ditu maksudna dialungkeun teh alungkeun tempat pibakaleun urang. Longok masjid bisi kentengna semplak bikeun ka DKM ganti kitu eta masjid kentengna bisi mikna peperepetan. Geuning kitu nya di urang mik teh poropot da alus nyekelan mik teh kuliah ai pangaosan ge we dari modalan 4 kuson coba di masjid kereke tapi ka imam teh puguh lamun pidato teh eta loba ngaheuh sok asongan duit ku ibu pangmanderkeun kitu naon sababna geus meujeut hirup urang ayeuna lamun harta geus dialungkeun ka alam ditu panggih jeung fakir pek bere panggih jeung miskin pek bantuan pan eta nu bakal jadi saksi di akhirat. Engke ditanya di mana harta dipake naon? Fakir miskin bakal nagog abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun budak abdi Gusti saksina, hartana dipake bantuan imah abdi Gusti saksina, hartana dipake nulungan kadaharan abdi. Jelema beungar teu kudu ngomong hareupeun Allah di mana ditanya di mana harta dipake naon? Loba saksi yatim katulung, miskin kabantu. Ngan lamun jelema beungar pedit wilujeng nu bakal ngadagorkeun huluna teh nu miskin. Di mana harta dipakai naon pan ngajawab dianggap fakir miskin Gusti miskin ngajawab wadul Gusti mata kinjem kabang emok ke si eta nu tara merena berat pak si miskin po ayeuna teh jadi musuh mungkin di akhirat bongan pangabutuh manehna teu dicungkolan ku jelema beunghar mata lamun sadar kana kabeungharan iraha deuk ngabungakeun batur nu saenya geunah ceramah teu loba-loba kan anu beunghar pedit mah jujur hayang mantau teh asa kageleng ari heueuh mata alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna paingan Allah nurunkeun Quran dibagikan opat ilmu pan Quran teh hiji aya lafadzna dua aya maknana tilu aya matana opat aya maknawina deuk leke kumaha urang ngarupan Quran lafadz wae tak tektok baca bismillahirrahmanirrahim panjang pondok dirempah makhrajul huruf can beres komo dibawa kana eusi jeung amalna karek huruf baca hurufna wae geus hese lapat kadua makna ai makna teh arti
Bismillahi kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu maha welas Ar-Rahim nu maha asih kudu rada era ari nu diomongkeun bismillah ari hate geuleuh kabatur jid kabatur mana Rahman Rahim Allah nu aya na awak urang Pak Rahman Rahim teh maha welas maha asih urang hamba Allah kudu geus beujeuh nembongkeun pagawean nyaah asih deudeuh tuh jadi bismillah teh pigaweun lain sakadar bacaeun sadia kita asup kana makan teh eusikeun bismillah teh kana awak sehingga diniatan setiap maca bismillah dina hate lamun panggih jeung jelema samsara hayang mere lamun panggih jeung budak yatim hayang masihan lamun panggih jeung sare nu butuh hayang mikeun sanajan saeutik tong gede saeutik da ari Allah mah mere gede menta gede mere leutik menta leutik matak lamun bapak hayang beunghar mere sing gede beunghar ayo urang hirup miskin mah mere sare boge bae da leutik mah paling paur mah gede henteu leutik henteu kumaha aya hirup silih pikabutuh lapad makna matan maknawi ulah ari ngomong alhamdulillah eta teh lapad alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta teh makna naon matana eusina ulah sok hayang dipuji da puji mah nu Gusti matak eureunna nyeun status Facebook teh lain nama boga pongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram ti suami kumasia imeh 40 dan 60 oke Ion imah jepret foto aduh anjir aing aral ka jelema kitu alhamdulillah CF 1M lekok kumaha maneh tong sok ngomongkeun harta kanu teu boga tong nemong-nemong pangkorong kanu teu make tong ngagibri-gibri gelang ka jelema anu teu boga naha harta tong dipake alat mapanas batur ku arungna yeuh ieu mah gelang leuwih maneh deuk pangaosan kuat dipake dua nana kenca katuhu keprok teh batur geus eureun sateuah hambane kieu Ongkolong dipake kebae mahanap singlikeun tiung teh hareudang aral aja ngarupat jelema kitu patut mana alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi naha urang teu hayang dipuji wae kartos sih anting ngomong singlikeun tiung bisa dekat kuping Pak Ustad naha tina anting jadi bonge batur teu ngajak kawangkong derek-derek sia tong ngomongkeun kamari mah balanya dia 6 juta sajam kumasia keur jelema nu ria mah punten eueuh nu ngajak kawangkong ge kawangkong sorangan bari batur tanpa nanya ieu teh 25 gram gelang teh disalaki ningan tetangga hade ngomongna saha nu nanya pan jadi genok matak alhamdulillah punten butuh gawe beunghar geus sawah boga budak sekolah kabiayaan kurumuy BLT wayahna ibu ari ngomong ka Allah hayang beunghar hay hareupeun pamarentah jadi miskin ari ka Allah ngada aja ngono beungarkeun abdi sayiga gedong boga sawah boga budak sekolah geus cumpon teh kabeungharan tapi naha nalika didata api-api mimiskinan hidang henteu keur jelema nu boga alhamdulillah mah digawe Pak rumasa boga imah rumasa boga sawah rumasa dahar ge 3 kali rumasa baju gebut ganti kurumuy mere BLT moal RT moal narima pangmikeunkeun kayu yatim pangmikeunkeun kana miskin bae ngaran emak nebeng ngaranna ngan pangmikeunkeun kanu hakna teh eta beunghar nu sajati jabatan boga gedong naker gaji gede hak rakyat di kokon kene lebih kata reureureuh eta gedong boga sawah boga gaji badag bener nah hak rakyat leutik disapu teu hideng jelema kitu teh eueuh gawe dina alhamdulillah komo robul alamin rob
arti rob teh nu ngajadikeun nu ngurus anu ngatur nu ngajaga nu ngariksa ibu sare tibra eueuh cucumuk asup kana irung saha nu ngajaga tuh kudu sadar heuh dijaga ku Allah taala pan ibu teh sare teh salangah nih da eueuh cak-cak nyayang dina bahan dijaga ku Allah taala ayeuna awak ibu ku Allah ge dijaga geus pantes awak ibu teh geus teu kudu loba dirobah geus sampurna bulu panon dibere ponok Allah mah aduh maha sampurna bere bulu panon da lamun panjang meriweuh tapi nah kaum ibu-ibu teh narima bulu panon dipanjangan eluk-eluk kaluhur atuh nampa urang teh gua jiga nu cacingeun kiceuk balik ti dieu gelebung angin badak niwak bulu panon tuangna digusur kana solokan manggeus tinggal narima hirup mah cicing tong kasihkeun ti orok nepi ka kolot aya teu halis panjangan bapak-bapak tara dikerok halis ngerasa gede kieu dalam urang dia haralisna panjang urang hoream ceramah lagi tapi nah urang sok riweuh pikiran halis padahal Allah geus nyiptakeun sempurna tong nurutan teuing artis lah irung geus pege cenah macung disuntik dioplas bengok lebok tinggal narima hirup bapak heunya tak ku Allah teu dibere sangsara bodoh teuing nu sangsara maot teu beunghar maot urusan naon heunya tak sugan nu beunghar mah senang moal korupsi matak senang oge justru nu beunghar teh ukur ka tempo geuning kasusahna mah leuwih loba coba nu sangsara gablek sepeda ge bersyukur teu hayang kana motor sepeda we pan nu beunghar mah imah hiji ga hayang dua mobil hiji hayang dua da perbandinganna harta urang jeung harta batur deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun ngabanding-banding harta urang jeung nu batur nyeun imah dua sertifikatna kabangkeun mobil dua BPKB na kabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua tong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran hukum melaan naon urang gitu melaan gaya dina hirup matak jalma nu alus adalah jalma nu teu oleh narima rek sangsara Gusti mangga asal abdi geus ikhtiar eudeuh beunghar ge abdi nampi Gusti beunghar cicing dina hate nu alus bakal bager sangsara hate nu alus bakal sabar hirup duanana ge keur diuji aya teh kaharti alhamdulillah tuh alhamdulillah teh geuning maba aya teh panjang qomo la ilaha illallah la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu kudu dituturkeun iwal sifat Allah deuk nuturkeun sifat saha Bapa lamun lain nuturkeun sifat Allah mangga emutan deuk nuturkeun sifat saha lamun urang teu nuturkeun sifat Allah deuk nuturkeun sifat nanagerhana urang mah manusia tong dituturkeun alus dina ceramah parwa merek contoh hese tong ditutur-tutur rek nuturkeun sifat saha lamun lain nuturkeun sifat Allah bari Allah teh qul huwallahu ahad Allah teh ngan sahiji teu dua teu tilu jadi lamun urang teu nuturkeun sifat Allah deuk nuturkeun sifat saha ari sifat Allah salapan-salapan asmaul husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir teuleungan gersok asupkeun kana awak tong kabeh hiji Rahman Rahim kurumuy pan ibu dihargaan ku batur telan ibu nu berharga hakikatna mah kanya Allah ditutupan ka gorengan ibu da bapak teh dihormat batur teh kanya Allah da lain bapak nu terhormat ngan ku Allah dibunian ka goreng patutan bapak coba lamun ku Allah dibongkar ka goreng patutan sararea santang tu manusia aya harga dirinya ieu ka ibu aduh saha ingat-ingat baheula keur ngorak saha ieu memijah kalau laki teh saha lain dia segan itu teladan ieu dilayanan saha anu baheula keur usum layar kancel pasaru-saru jeung calun teh saha sehingga ibu ayeuna dihargaan batur dihormat batur tanya awak urang dihormat urang dihargaan teh sebenarnya nu ngahargaan urang teu apal gorengna urang da bapak ge dihargaan ku batur teh sebenarnya lain bapak nu berharga ngan batur teu apal ka goreng patutan urang coba lamun ku Allah didoliman urang dibongkar ka gorenganna cantang tuh urang aya harga dirinya bener salah ada ada can wani jebul soleh ka ibu-ibu can leuwih apal ibu masalah ibu
ngausan minang bawel anger tuh cek salah dino. Maka hakikat hirup urang teh keur nembongkeun kapal suan. Keur nembongkeun kapal suan. Nana gerhana ge hampura palsu. Keur diajar jadi jelema asli geuning. Palsu. Kalau bagaimana kuring palsu nak apaan ceramah mah jiga nu nyaah ka fakir, nyaah ka miskin, nulung nu butuh, nolong nu susah. Saingga jelema ngarti kabeh pa heuh urang teh kudu nulung batur, kudu nyaah ka sasama. Batur nu ngadenge kuring pasti kitu. Lalajoan bageurna kuring, geus katempo bageurna kuring. Ah geuning. Ari ngomong mah rangu Pak, tapi bageurna kuring can kalalajoan. Kalau ibu hayang apal bageurna kuring, panitia naik ka luhur panggung. Sae ceramah teh kudu kitu. Urang teh kudunya ka fakir miskin nulung nu butuh nalong nu susah. Salira lain bereun mobil boga sawah boga abdi mah. Atuh mun kitu lain bereun tawayahna amplop moal dibikeun. Cinta nama ge moal dibikeun pandeg ngagugu kana ceramah salira urang kudunya ka fakir miskin. Di dieu teh warga di dieu aya fakir miskin daripada dibikeun kanu lain hakna urang bikeun ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring tong kitu. Ya palsu. Ayeuna ibu ti belah ditu nepi ka belah dieu, ti belah dieu nepi ka belah Allah ampura palsu. Gangdan sakebok mik abdi pake belas tahun ongko sesungitan komo judul deuk pangaosan. Cing sok aslina nah ieu. Lain aslina ibu lain nu ieu, nu mana nu di imah wayah kieu. Kumaha penampilan? Dasar melengkel, kameja ngalek-lek soek, mandi acan, bau tarasi ongko. Matak sagelis-gelis dan ibu dan kayu tempat punten teu kabita sajiga dibaca. Palsu. Maka hakikat urang teh hayu urang menuju kana alam anu asli. Mana alam nu asli teh atuh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah teu hayang dipuji batur teu hayang disanjung batur geus teu hayang disebut pinter geus teu hayang disebut alus. Nah urusan pagawean teu urusan kuring jeung ibu tapi urusan pagawean urusan kuring jeung Allah deuk nuhun deuk teu batur maksa bodoh da ku Allah geus ditulis sebagai kahadean. Pan urang lamun batur teu nuhun teh kuat teu nuhun-nuhun acan keur naon jeung kahadean butuh nuhun. Padahal nalika urang yang kahadean ku Allah geus dicatat di Lauhil Mahfuz sebagai jelema hade persetan situ dengan nuhunkeun deung teu itu mah urusan pribadina. Ayo urang mah jujur nyeun kahadean teh hayang nuhun. Barang bare ka batur pedah batur teu nuhun, amit-amit Gusti. Kuat teu nuhun acan. Kan kitu, mau boro-boro ka batur ka salaki ge kitu we nya geus teh tara nuhun. Abdi raha makanya apa eta? Iya harusan. Saya dibaca kudu, heuh cenah bener. Urang mah hanya sebatas butuh duniawi, nuhun ti batur kan dunia. Persetan deuk nuhun deuk teu mangsa bodoh, deuk kapake deuk teu mangsa bodoh, da kapake hareupeun manusia mah capek. Capek ibu. Kurumo tetangga gaten ibu teh marana pangaosan si soleh si hade-hate saliramanya pasti we mun aya pengajian teh hadir wae pan kadituna mama nawiyah dipuji geus dieclokan lamun teu mere ragrag darajat lamun mere beak sawat mata hakikat diruk geus tong hayang diaku ku batur alus tong hayang disebut ku batur hade tong hayang disebut batur hebat. Entong kehebatan sebenarnya cukup diri anunya teu kudu ditempo-tempo ka batur teuing kehebatan mah da Allah memahuni ngalemahna urang bener kalau bapak-bapak ge lemahna naon cing ku ieu tah ku kaum ibu-ibu ku awewe lemahna bodoh ada kurang ada acan letak sangka tempo lemah bapak mah balik ke dia ditanya ku pamajian maaf telat Ustadna telat mah asli maju tanyakeun ka panitia sia 20 tahun ka tukang ge maneh telat teh geuning beger urang teh kan bingung kaum lalaki mah mun ditanya kitu deuk diterangkeun geus teu dipercaya teu diterangkeun genok hate nu akhirna hees aing mah urang teh bener lemah Pak usaha ku ieu
Iya, tanu kararuatna gila. Sok sahebat-hebatna bapak karumisan, moal bisa baeun-baeun acan. Coba ibu-ibu eueuh kumis eueuh jamot dan baeun ge wajar. Lucu aja juga jeruk dut bitu. Coba bapak kumis panjang, jenggot panjang, baeun henteu di balong jika aya useupeun. Kata ku Allah teh diciptakeun lalaki nu kumis jeung janggot, arah tujuan baeud. Lamun ieu mah kumis eueuh janggot, heuh eta kabayangna jamutrot. Bari teu pararuguh, hayang naon sebenarnya. Salaki ibu lain musuh, majikan bapak lain musuh bapak. Musuh orang adalah ego sorangan, Pak. Mata keur jelema ngarah teu pasti ajeun pamajikan, ngarah teu pasti ajeun salaki. Musuh sebenarnya ego sorangan. Mah, ari urang mah saekeun naon? Geus pikir. Ieu tah geuning ngararatu. Gengsi-gengsi ari geus kabur salaki, Pak. Kumaha bade euy. Beuki era. Maka keur kaum ibu-ibu tong dikit-dikit janda, ampun dah. Allah teh geus milih nu terbaik keur ibu. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar aya jadi jeung nu petot, lembok. Da Allah mah mah muninga kana kaayaan hate ibu. Ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar, hiji bakal dalet timuru, WA bakal loba dipariksa, telat balik bakal dicarekan, kasep jeung beunghar sieun dipaok batur, coba jeung nu petot, deuk balik heug teu kajeun. Malah terbalik 2 minggu ge jongjon we Pak bade euy moal mahampura saminggu deui peke bade sataun. Aya berita di tatangga euy salaki maneh beger aya hariwang teu da teu percaya moal payu da petot. Coba lamun salaki ibu kasep hampura Pak karek dongeng ti batur sadepa ge bakal robah jadi 7 meter. Pasti urang geus curiga kasep beunghar pasti bakal salingkuh. Otak geus di rumah tarima. Ternyata urang mah teu boga motor, bae suku ge bisa keneh keur ngalengkah. Tong sok lalajo sapatu, lalajo mah jelema nu teu boga suku. Keur naon sapatu aya suku kararotong. Bersyukur urang boga suku. Da ieu mah pami urang mah nempona eusi batur lain eusi urang. Batur boga gedong ditempo, batur boga sawah ditempo, batur boga mobil ditempo, akhirna panas ku harta batur. Coba lamun nepona awak urang, alhamdulillah urang mah bisa dahar 3 kali. Alhamdulillah baju ge gonta ganti. Tuh bersyukur lamun nempo anu urang, da ieu mah lalajo nu batur. Pas ya. Pas kasiniran anaknya. Mata hadirna maulid teh Pak. Punten nyiniran sebenarnya. Utak kuring mau dina ceramah mulid, aing mah asa semangat. Kasiniran. Palebah mana kasiniran anak? Tiba heula nepi ka ayeuna urang meeling kalahiran Nabi. Ieu teh umat Islam meeling kalahiran Nabi, nya teh eling-eling. Tiba heula. Bapak nu umur 70 tahun berarti muludan geus 70 tahun. Meeling kalahiran Nabi enteng teuing. Tinggal ngapalkeun 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. Biar aku sakitu nepi ka teu apa? 12 Rabiul Awal poe Senin tahun ayeuna bulan tanggal berapa? Nah, itu lain tiheula 12. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah. 12 teh filosofi falsafah teh bacaeun lamun teu pinter maca urang bakal gagal fokus. Nana gerhana baca ku ibu berarti nana gerhana lahirna keur waktu gerhana kolot nanya mata mere ngaran nana gerhana nya sarboah berarti asar rebo jeung jumaah. Senin asa salasa abo rebo iis Kemis. Kami bapak kesepuhan. Saha wasta teh? Dadang. Minggu. Urang mah bari teh hayang areure teh sieun gideung lain. Minggu yang ungkut. Minggu. Ibu saha ibu? Ibu wasta. Maesaro. Jumaah. Jauh. Ayo keur kieu langsung mukakeun aing. Iya. Oh bener. Kayak amplopnya. Filosofi Pak, bacaeun. Termasuk Nabi Muhammad lahir tanggal 12 ge, coba baca ku ibu.
Ternyata ibu salamet kuring salamet hanya ku angka 12. Naon eta angka 12? Syarat keyakinan manusia angka 12. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman dina hate tasdikun biqalbi, ngabenerkeun cek hate iqrarun bilisan, dibaca ku lisan, wa amalun bil arkan, pigawe ku perbuatan. Ngaku iman tapi pagawean ngahina batur, ngaku iman tapi pagawean ngaledek batur, ngaku iman tapi ngahina jeung nyaci batur. Iman di mana eta? Lamun bener orang iman ka Allah Ta'ala, apal kana larangan Allah, teu meunang nyaci batur, teu meunang ngahina batur, teu meunang nuli batur, teu meunang minta batur. Mata di mana aya jelema iman hayang ngahina batur? Justru dirina bakal wawuh kana dirina urang teh hinaeun batur, lain urang nu kudu ngahina batur. Ara rese nya. Nah, ya udah teuing ih aing nih aram. Aya tetangga disadar, gandeng tetangga sebelah. Emeng dicedai. Kok hayang male dong kesehatan. Matak naon lamun umat Islam masih didukung. Pok nu hade ngomong, Nyai, alhamdulillah maneh mah bisa disadar, peupeulihun emak acan, sok geulis turuykeun sing istiqomah, geunah ka ditu, geunah ka dieu. Emeng dicedai. Iya. Jangan ayah ya kita jaga si teteh tuh sebaru orang tuh di saladan sok tuluykeun sing istiqomah kan ieu tatangga teh sok ngomong ngomen hah ai batur aya kamajuan jeung nyanyi jalma nu boga nilai iman mah saling dukung lain kalah ngaragrageun derajat batur teh kahartos aki-aki sholawatan di masjid. Kumaha cek jalma nu iman? Alhamdulillah bagja. Cacak-cacak geus kolot masih kena daek sholawatan. Nah, ari urang budak ngora. Aya teh jelema nu hatena kitu. Da lantaran ge bot eta sholawat gua teu puguh dedengean. Bari manehna ngajedong. Geus katembong gambaran iman nu sajati nu sanyana tasdikun biqalbi, yakin cek urusan hate, lamun yakin kana perintah Allah, yakin kana panjangah Allah, yakin kana pituduh Allah, manusia moal sasar dina lampah sabab iman jadi nilai pribadi. Iqrarun bilisan, omongkeun ku perbuatan. Naon eta? Ngajak. Aing ngajak batur teh kumaha? Ku gawe. Hayu urang pangaosan jeung abdi, bari mana datang. Jom sih, Ali Pak RW, kayaknya ada saya salah. Itu masih kena yang disokek umum itu. Hese, Pak, kuring oge, boro-boro ibu, sim kuring ge bangga, ukur nyarita. Sodako. Dina mah sodako talil fukoro. Sodako teh keur fakir. Yang sodako teh maknana, hikmahna, mager rezeki nu geus aya, ngulum rezeki nu can aya, ongkeung sangsarang antaran sodako. Ceramah lagi ganunya poe ieu kuring lain sodaqoh lain naon sih ngadu sahan sodaqohna ieu tah rerengan nu di luhur ieu panitia engke teh bubar teh geus sah punten cenah Pak Ustad lima tahu sadus hui setengah dus ka ieu cenah artos we kenging kekempel cing naon ieu nya cenah sodaqohna ieu ngomong kuring sodaqoh ternyata kuringna mah ngadudut dipikir-pikir dari penceramah teh era ajak ibu teh dekat tuh ditanya lalu bapak-bapak panitia sodaqoh butuh bu ternyata dalil pabaliut jeung kabutuh atuh kumaha aja lamun ustadna gerhana engke mun ceramah tuluy teu dibayar bae teu disodaqohan bae wios ngan kudu sararea background tong dibayar sound tong dibayar hadroh tong dibayar dahareun tong dibayar sok deuk mawimirang mah sok ulah ari sok dibayar urang teu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sing adil heuh bu Islam hareupeun urang dibayar urang teh mah astagfirullahaladzim lamun moal umum kabeh ento kumaha teu mun umum cenah kabeh teu dibayar
Eta bapak ridho nak itu, abdi mah ridho nak kalau teu mayar, tamayana, abdi nu teu ridho datang. Tasdikun biqolbi iqrarun bil lisan wa a'malun bil arkan. Pigawe kuper. Mungkin teu jelema nu boga iman popolotot ka batur. Mungkin teu jelema nu boga iman ngagoreng batur jeung ngatenge kana kagorengan batur. Kunaon atuh naon? Mungkin jelema iman ngalengkah kana salah. Mungkin jelema iman bibirna lain dipake dikir ngadon dipake nyaritakeun kagorengan batur mungkin teh. Ternyata kurang ambil coplok tina keimanan sebab balik kadang-kadang kecocokan ieu hate ku nafsu Pak. Tah mata paingan cai teu ngocor da kacocokan. Benerkeun atuh cocokna ngarah cai ngocor. Hidayah teh ibarat cai ngocor ka urang saneneng ngan lamun kacocokan kudu ngaran nafsu deuk sahebat-hebatna eta hidayah manusia moal mampu narima. Saha eta lamun jelema geus boga prinsip geuleuh rujit cua ngewa geus moal bisa lalajo ka alusan batu. Sahebat-hebat teh Bapak Kades, aya Pak Kades Pak? Teu hadir. Biar umroh, alhamdulillah. Sahebat-hebat teh Bapak Kades, datang ka nu miskin, datang ka yatim, datang ka nu maot, datang ka pangaosan. Keur jelema nu alus hate, punten bakal sikapna hade. Lara sae kana kitu Pak Kades, bab ya boga dunungan teh tuh. Coba kerja mau goreng hate, pedah we hayang nyalon belakang. Geus moal balik tinggalkeun jelema nu kator jeung rodat hat. Ah geuning pencitraan. Sahebat-hebatna ibu pangaosan ka ieu tempat, keukeuh di singarepan ku jelema nu geus ngewa ka ibu moal kapake. Di mana anak pangaosan? Asa kapuji. Nalika hate geus kotor geus moal balik artina tercoplok tina nilai keimanan matak nu aya teh nafsu jeung nafsu. Sok salaki keur nafsu ka ibu keur amok sagelis-gelisna ibu sahebat-hebatna ibu anger nalika salaki keur amok aya teu nu pasea nyebutkeun gelis anger Pak jiga keronsah teu kapake naha da jelema keur nafsu mah punten hirupna geus lain jeung Allah tapi hirupna jeung hawa nafsu. Matak akmalun bil arkan iman teh butuh pagawean. Matak agama teh agama gawe lain agama sakadar dicaritakeun tanpa pagawean. Paingan jeung urang Sumedang agama jeung dari gama ilmu jeung panemu jampe jeung pamake aji jeung pamatri. Urang boga ilmu ngan punten teu katempo ku batur ladang ilmu. Urang teh boga ilmu ngan teu katempo ku batur ladang ilmuna. Mata fungsina mauludan 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah nangcelkeun iman. Kadua nangcelkeun Islam. Ari Islam agama nu salamet keur nyalametkeun jalma nu hayang salamet. Hoyong ibu salamet? Gerah salametkeun ti ayeuna. Panon sing tawado tong nempo kagorengan batur, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun kasalahan jeung kagorengan batur, ngalengkah sing kana bener ulah kana salah, hate sing bersih. Salamet ku ka Islam. Pan eta Islam teh tah kitu heuh. Nu katilu iman, Islam, ihsan. Anta budallahu ka annaka tarahu, anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Ihsan berat Pak. Rata-rata jalma kadang-kadang ibadah hayang ka tangar batur, ibadah hayang ka toko batur, init ke masjid hayang disebut ahli masjid, daek pangaosan hayang disebut ahli ngaos, pinter pidato jeung ceramah ge hanya sebatas hayang disebut ustad, init ibadah haji ge balik disebut haji teh nepi ka 7 poin. Berarti sebatas hayang penghargaan dunia tanpa hayang penghargaan akhirat. Nyebarna iman Islam jeung ihsan ternyata kedua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Baheula kuring keur guru di Ciamis di Raja Desa guru kuring ngadidik lamun anjeun ngucapkeun dua kalimat syahadat lamun can ceurik tuluy baca dipaksa ku hayang ceurik abdi heula asyhadu teu ceurik-ceurik cing debah nah abdi teh cerik-cerik da maneh mah maca bungkul coba tapakuran aya kalimah asyhadu abdi nyaksi teu aya deui pangeran aing Allah tapi naha nu digugubet nafsu lain Allah kakara liar kata oh ieu kasalah komo nyebutkeun Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah panu kabayang teh akhlak Muhammad
Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Urang umat Muhammad ari nyarita abdi nyaksi teu aya deui Allah salianti, teu aya deui pangeran angin Allah. Yen Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaanana, akhlak Nabi Muhammad sakitu hebatna, aya teu kahebatan akhlak Nabi di Al-Qur'an. Berarti nyebutkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh karek lambeuna hate mah teu bikeun ngagugukeun nafsu nu sanjana. Bener. Kakarang ngelucut baheula teh, oh maca syahadat teh geuning teu enteng. Maka palawajan nu kawin urang sok nepi ka mudah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beres 7 poe silih cepret. Nah, ari Nabi Muhammad ngepret. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kunaon atuh Nabi nerangkeun 2 kalimat syahadat? Innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Eta bukti Nabi Muhammad nerangkeun 2 kalimat syahadat nepi ka ditampak ku kafir, diterima ku Yahudi. Kunaon? Ku ayeuna urang so ieu penceramah era nerangkeun muludan era sabab dina sirah nabawiyah Nabi pernah ceramah tuluy aya nu mere hadiah teh domba. Ya Rasul, kami boga hadiah keur anjeun. Naon eta domba? Kumaha ceuk Nabi? Nuhun jazakallahu khairan katsira. Dituntun eta domba di tengah jalan aya nu menta. Ceuk nu miskin teh ya Rasul, naon eta? Domba. Kumaha ceuk nu miskin? Keur guring weh. Kumaha ceuk Nabi? Kok atuh rezeki maneh milik kuring. Nah, gerhana. Ayeuna teh bakal dibakaran teh. Pegat kudu miskin belah ditu, da di tempat bari teu bakal jalan ditu. Pegatnya Nabi pegat domana dibikeun. Nana geusna ayeuna dibahanan pegat ku ibu belah ditu tong kolobaan kulimaan. Tah wayahna panitia kudu ngabejaan tong ka uih kitu ayeuna megat. Nepi ka jam 6 megat keneh. Tah jigana abdi mah deuk neangan jalan kadua, deuk jalan dieu. Dipegat keneh jalan dieu. Jigana deuk neangan jalan ka ditu. Dipegakeun itu udah neangan jalan ka tukang, dipegakeun yang 4 penjuru hampura deuk cicing nepi ka subuh daripada lapur eta. Mata ulah aya nu nguji sejarah Nabi dibikeun ka kuring teu kuat. Nabi Muhammad dibere domba di tengah jalan, ya Rasul lawan eta domba hayang anjeun nya kok atuh miris ki maneh milik kuring. Ayeuna kuring deuk diuji ku sararea, hayang nya ku aing pegat hayang dibikeun moal. Geus urang mah ngajawab moal. Kata bisi anu megakeus ti ayeuna udah jujur moal tong pegat-pegat moal. Caritana kuring teh 2 kalimat syahadat dibaca geuning ka tahabat mah eueuh. Maka pinggir teh mah nerangkeun muludan mah nu sebu batur ah ream mah asa kasindiran. Heeh. Bae. Urang teh palsu, kabeh ge palsu. Taina ibueun sok. Istrina Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas. Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas. Tah merek ieu mah sabalikna. Keur buringas dititah adak-adak tunuh. Palsu. Lamun bener urang me eling kalahiran Nabi, urang ge kudu eling kana akhlakna Nabi. Sabab syahadat teh nepi ku akhlak. Tah ayeuna akhlak rumah tangga Nabi, Siti Khadijah mah keur tunuh dititah buringas. Ya Khadijah bade ka mana? Bade kulum ya Rasul. Tunuhnya, wios lamun kami miwarang, tah bahasa Nabi indah. Wios lamun kami miwarang, kumaha Siti Khadijah? Mangga ya Rasul. Engkau gigituan, pan abdi teh piwarangeun salira. Sawarga dibukakeun ku Allah teh lamun pamajikan atuh kana jadi salaki. Mangga ya Rasul. Iya mah. Kamana mah? Ya sare atuh aya kieu ngebecos kana TV wae bagi jam 11. Ai hudang beurang wae, bongok maneh nu kitu teh eta kasalaki. Lain pang nyoba dicukupi. Aduh kokon ku sorangan deuk KS ah. Deuk ai ongkoh tuluh tapi hohoa. Saha eta? Ieu. Kunaon Siti
teh hadiah nalika dititah garcep lantaran situ yang apa persis sawarga dibukakan di balik perintah suami ada surga yang dijanjikan. Iya. Bukan palingan dititah terudat isunat jadi neraka. Pasean. Ayo itu tadi itu tengah penting atau gelok. Kemudian salaki, nah terusnya butuh gelok berarti itu sadar mana yang bikangna. Kemudian anak, anak-anak stres banget. Nah jadi liur jalan apa? Ibu palsu kuring ge? Berat mulu dan jatuh bro. Berat. Di juru kota Makkah aya Yahudi bari lolong. Pagaweanna ngalapoe ngarek. Tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema gejul. Urang umat Islam, bapak umat Islam lamun aya jelema nu nyarita saperti kitu tong deket jeung Muhammad jelema gelo. Urang siapa Pak belaan sah Nabi Muhammad. Junjunan urang dikitu-kitu teu narima. Nabi Muhammad zaman bareto disebutkeun tong deket jeung Muhammad jelema gelo, tong deket jeung Muhammad jelema stres, tong deket jeung Muhammad teu sihir. Nabi nyampeurkeun bawa roti. Lapar anjeun. Eta pertanyaan di kejadian bisa kajauh. Coba lu bapak kerjakan bapak, nanya lapar anjeun. Mau teuing ditanyakan roti berapa? Langsung ditanya, sial. Nabi mah pertanyaan indah, batur teh kenal lerek Nabi ditanya lapar anjeun. Kumaha ka jelema nya, "Oh, atuh lapar." Kuring boga roti. Sok salangap kata jelema nu ngaledek. Wah dihuapan. Geus seueuh ngomong deui nepak kana dadana Kangjeng Nabi. Anjeun pemuda alus panlolong, anjeun pemuda alus. Ngantong deukeut jeung Muhammad kuring amanat pangbeakna. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu jelema gelok mun pali jeung Muhammad kepret kumanehnya. Eta Nabi teu lemek teu nyare. Isukna Nabi datang deui mawa kene roti. Lapar anjeun. 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong, 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu muludan. Geus aloloh kieu. Tandana abot lu, tak ngomong belah dinya. Mun ibu barang bere ka tatangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak bebeakan deuk mere deui moal. Atuh lamun kitu naon makna muludan? Lain unggal sok. Naon atuh makna ieu muludan? Hah? Naon makna? Deuk ngaagungkeun Nabi ku cara naon lamun lain ku akhlakna. Deuk ngaagungkeun Nabi ku cara naon lamun lain ku cinta kana shalawatna. Deuk ngaagungkeun Nabi ku cara naon lamun urang hanya sebatas anger keneh teu loba eusi hatena. Deuk ku cara naon urang ngaagungkeun Nabi Muhammad. Akhlak lapur shalawat sadu. Aduh. Jigana ku ceramah kieu karabut nepi ka akal. Ibu barang bere ka tetangga ngahina ibu deuk mere deui moal. Kutelas hatenya ibu. Tanya kuring. Eta kitu babungok maneh sia teh nana. Mun kuring barang bere ka tetangga ngahina kuring, deuk mere deui cicing tong ngajawab. Ayo. Ngan tungguan 3 poe, lamun situ oke getih, ka rumah sakit, ngabudah, karacunan, berarti rotina ku aing mah asunan otot kecil. Racun tikus ka sekalian. Cenah kitu mah kagok malah mikir. Artina akhlak Nabi dituturkeun ku urang teh jujur, berat. Maka kieu tong ngarasa sampurna kedah jadi ustaz. Lamun can nyoko jeung nyoko akhlak Nabi aya di urang. Bener? Alah. Maot Nabi Muhammad teh Abu Bakar nuluikeun Aisyah naon nu sok dibikeun ka Yahudi nu lolong teh roti ngagebeg jurucut cai suasana naha ama make jeung nangis bener akhlak junjunan urang akhlak Nabi nepi ka kitu-kituna kadenge pisan ku kuring nyebutna Muhammad gelo Muhammad stres Muhammad teu balik tapi naha Nabi nepi ngajamin kana beuteungna kuring can sanggup Aisyah Abu Bakar dituluikeun beureuh lea hate Abu Bakar teh lempang kali itu citu keur jajarokan tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema teh amok Abu Bakar roti dikucal gitu barang nyebutkeun Muhammad pan tertama dilelapkeun ku Abu Bakar kumaha di situ langsung bertanya saha ieu Abu Bakar nah teu cara nu biasa cek Abu Bakar nah kumaha nu biasa mah ditetap teh jeung diusap lamun lapar kakana dibere dahar lamun teu lapar nungguan heula anjeunna babarengan jeung kuring nungguan lapar kuring nah ari ieu janji balowok cek Abu Bakar kuring lain anu biasa saha Abu Bakar eta nu biasa diomongkeun Muhammad bayangkeun
rakatak hatena 15 tahun nyaci Nabi Muhammad, 15 tahun benci ka Muhammad, 15 tahun ngahina Kangjeng Nabi, 15 tahun Nabi ngajamin kaayaan beteuna. Ingat naha nepi ka Nabi teu ngalawan rakatak ceurik. Kumaha ceuk ngomongna Abu Bakar, anterkeun kuring ka kuburan Nabi, kuring deuk asup Islam, sahadat nepi kunaon Pak? Ku akhlak. Palingan urangnya tatangga beugi galeuh ka urang. Bagi itu pada lebaran dia tetangga mere bulu ayam pan urang mah tunggian nanti bikin dekat itu. Lamun Allah itu mere pingping, nah pan urang di jang-jang. Eta we dina mere gini dina mere pan dituliskeun ceu imi 15 diciga isuk ceu imi Yonatan sabaraha catetanana 15 urang bikin 13. Bener. Karena ngobrol akhlak atau itu pertama. Hello, cing kau Pak. Nabi yang ke masjid di tengah jalan nyeblok ke tai onta, wur tai onta nyeblok ke Nabi. Nabi uih deui cing Siti Khadijah, ya Rasulullah uih deui. Aya nyeblok kunaon ke tai onta. Kumaha cing Siti Khadijah sikapna? Ibak deui we. Sanggup deui ibu. Salaki ibu balik deui teh ka masjid, kunaon make jeung balik deui? Ayo nyeblok. Kusaha? Ku tukang dagang aqua. Kumaha cek ibu? Aduh, tegak-tegak kasompana tukang dagang. Ah bedog kadek jelema kitu mah. Kalah dititah pasieha salah kitu. Siti Khadijah mah nah hawi deui aya nu nyeblok. Kumaha? Ibak deui. Tilu balikan Nabi ibak, tilu balikan ina ka masjid diseblok wae Pak. Teu teu ngajenggalkeun kumaha kalakuan jelema kafir. Tapi Nabi sabar vertikal. Kaopat balikan Nabi imit ternyata nu nyeblok Nabi ngahulung. Kamana nu nyeblok? Datang ke masjid, Abu Bakar ngaharewas, ya Rasul, nah telah ditutupan aib kafir, nya telah, mun cek urang bejakeun. Bisa blok tuh kubu bongsi itu, mau di masjid rambung atuh. Nya telah. Ka anu Bapak, lamun ditanya ku dekan, kamari nah telah. Mau sih bebeja, nya blok euy, usaha, kudu dagang aku euy. Eta nu di masjid langsung keluar, pohon kana salat asar, saeuy. Lu teh gitu. Jadi citra Islam teh atuh kadenge ku urang Bandung, kadenge ku urang Subang, kadenge ku urang Purwakarta telah terjadi gelut antara pihak masjid jeung Banar Aqua. Rag-rag rakyat Islam teh. Viral. Coba Nabi wafat ditutupan aib kafir teh. Dekul Nabi ngaimaman, beres salat cek Abu Bakar ya Rasul aya nu udur, saha itu bumina nu nyeplok. Aduh. Coba lamun ka bapak itu kan bayar hampir amangnya bayar nya siap aya nu udur ternyata si emang tukang aqua teh udur di bejaan ku DKM nu nyeblok maneh tukang aqua nu dagang teh geuning parna silah aya gede da mau teh jadi pongan urang mah teh tanah tadi aing lor. Tapi jawaban Nabi simpel. Saha Abu Bakar itu ya Rasul apaleun anu nyeblok kumaha cek Nabi urang lomo. Tah Nabi mah boro-boro ka umat Islam, boro-boro anu iman, boro-boro anu sarua. Kafir sekalipun ku Nabi diperhatikeun dina bidang sosialna. Apan urang mah lamun haji nu sok ka masjid bager ongkoh geuning dua poe pada nempo mun miskin tara kuduna cek apa yang diantar. Maka ngerucut menyebutkan dua kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah nu kabayang akhlakna Pak. Pan urang ngalakuan kabayang akhlak Nabi teh mata lempang we dua kalimat syahadat sudah hayang sering teh. Ibarat ibu ngomongkeun nana gerhana naon nu kabayang bohongnya. Jucung deui. Bangkong euy. Sampai sudah. Lamun ibu ngabayangkeun Prabowo naon nu kabayang? Gemoy Jokowi naon nu kabayang? Deddy Mulyadi naon nu kabayang? Bapak aing urang nyebutkeun Nabi Muhammad naon nu kabayang? Akhlakna. Karena mun jelema mun jalma boga akhlak nu kabayang akhlakna, lamun jelema jahat nu kabayang kajahatan. Mata gajah meninggalkan gading
urang maot ninggalkeun akhlak jujur Pak doa mah cor sangalutur nyeun masjid nyeun madrasah sok yakin belum nubutuh langsung maot nu kabayang ku sareng euy zaman si bapak eta masjid pinu miskin kabantu yatim kabela pan ceuri seperti ibu ngabayangkeun lamun ibu geus maot tuluy inget anu jadi indung naon anu ku ibu dibayangkeun teh ieu sabarna lapar melaan urangna eureun meuli baju keur diri urang ngajual sawah keur mayar hutang urang kabayang Pak mata nalika nyebutkeun indung urang bapak urang jujur Pak hampir nurujuk cai panonah nu kabayang jasana tak enak kieu Nabi Muhammad nu kabayang naonna lah mata muludangga lain sebatas eling kalahiranana hayu urang eling kana akhlakna mun disimpulkeun akhlakna teh kieu seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu tarak sosialnya seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu tarak eta kesimpulan mata ibu bubar di dieu kitu salaki ditanya di mana pangaosan menang naon seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu tarak leos ka warung tukang warung nanya di mana wae kieu kan dia meuli pedak pangaosan sabu salamana namagerana menang naon seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu tarak keun bae di dieu diapalkeun dengan kuring yakin bubar diri di jalan bakal ngarapakeun seuri kanu baeut seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu tarak sanggup teu bagian kecil di kangjeng Nabi teh eta seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu teu pernah nanya mangga pepe batur seuri urang seuri batur baeut ibu leuwih batur geus menta hampura ge datang ka imam dah hampura bisa dipentang anya lima moal bisa si eta kunaon ieu mere kanu pelit batur teh syukuran ibu teu ngirim dekul ibu isu ngayakeun syukuran sarua teu ngirim tulis di tetangga nah hasil itu tadi dikirim mana ada cara ka urang bae urang ge cara nagareo aja mah maknya umat Muhammad lebih kadinya seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kanu eta we atuh itu apal-apal akhlakna eta we bubar teh eta we apa ge nya geus hiji waktu ibu di baeudan atau bapak di baeudan ku ibu seuri kanu baeut tah ibu baeut bapak nu insyaallah didago rangseng mere kanu pelit bapak deui kan ieu kumet deui mah ka duit 3 juta saminggu 2 minggu bapak teu usah mah cing panggeulis rokok nya dibere nya dicopot deui bapak nu kudu sabar bakat rata-rata anu lintuh mah ibu-ibu bapak mah begung raha ngabatin diomongkeun sok sieun pasea teu diomongkeun akhirna digenggem akhirna sare akhirlah eta teh keur aya nu karasa hate oke ceuk ieu mah eta nu sesuaian tadi eta teh pelaku sebenarnya bubar teh teh minimal 3 seuri kanu baeut mere kanu pelit nanya kan sanggup lah lamun teu sanggup naon maknana ge muludan ari sebatas eling kalahiran Nabi budak leutik ge bisa tapi eling akhlakna Nabi kan teu bisa ayeuna ibu sholawatan kosong Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin pertanyaannya simpel raoskeun
Rausen eta wayahna kudu dibawa nepi ka 24 jam. Mun rausen baca shalawat, ayeuna balik ti dieu kudu rausen ucap kasalah ieu. Bapak hapunten mate Widi tadi teh geuning Widi dugi ka asar, ai peke Pak Ustaz dan mereka telat atuh jan sedaya wi hapunten nya Bapak eta teh shalawatan dina ucapan. Ulah ini dia di hade-hade sholawatan datang ka imam sing salaki ngaburit telat kana gerhanana matakan cek yang hadir sia teh atuh kana eta sholawatan lurang di dieu datang ka dieu digoreng cek salaki teh ai mama kunaon balik pengajian kasurupan bae kasurupan teh heuh ai mah budak eta geus pengajian ku teu reurakneun ari sholawat di alus-alus ari ucapan di koncar keneh matak bahasa nage ala bidzikri langit tatmainul qulub jelema iman Islam jeung misana basa bener teh ku zikir tah basa ku zikir teh deuk ngomong sunah ge anger urang teh kanyarekan batur kagaring-garing diwir eta bieu raoseun shalawatnya tah datang ke dieu teh eta hampura Bapak kitu punten pilih bapak laparnya emak bade kada kula masa mah saya ngasa dosa ieu bikin kasalaki pada suapan ku mah lain dia mah salaki karek nanya nah burit sasangkeun ya heuh burit kan agar ge telat teuing nyarek naon da teuing nyangur mohon ku sorangan ge capek sih ah ngomong ribu aing teh teu kahar di eta ladang muludah kahar tos maksudna lamun bener ibu salat kuring salatnya tungkul artinya tungkul naon tawadu maka jelema salat teu mungkin nepak dada jelema salat teu mungkin sombong jelema salat teu mungkin adigung jelema salat teu boleh tungkul dina kahirupanana teu asa papuji teu hayang disanjung teu hayang dihormat teu hayang dihargaan sadetik aja ngeusan setengah bener maghrib jam genep kurang amin sawer kenal oh aya langsung aya langsung jeung aya itu oh di dalam aya sawer alat-alat rumah tangganya awas mesti kadagor tarangnya jadi dia ibu mencicing atau parbut kalau anak dia lebih kasih rambut sos